mitra ti dinten ka dinten ti waktos ka waktos nyerelek para mitra hiji tada urang betah hirup di dunya. Mugi-mugi ka betah urang samridho Allah, amin ya rabbal alamin. Manganya kendongeng nuju duna Rusia Curug Cikidang karangan Gileksa. Atur nuhun nu parantos maya subscribe sareng loncengna. Atur nuhun nu sering komentar, atur nuhun nu parantos maya like-na, oge atur nuhun kanu sering ngabagikeun ieu acara dongeng di Mang Jaya Official kalayan atas semi admin sareng kru di Mang Jaya Official. Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasanggakeun tiasa jugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga para mitra nyangakeun we dongengna carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karangan Gileksa dina bagian ka 60 Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng karya Gileksa ayeuna nincak bagian ka-60. Mangatu para mitra wilujeng ngadangukeun ieu dongeng. Upami teu lepatna harita Aki Antri nepangan mangkurip janten ngabadamikeun masalah-masalah nu aya patula patari sareng lemurna. Cenah harita mah peuting tadi ceuk rarasaan Aki Antri teh lemur jadi harengheng kitu. Matak pika keungeun, geueuman, rehe comrek. Tapi harengheng sareng rehe comrek benten para mitra pajauhnya tojaiyah gitu. Harengheng meribut gitu, harengheng matak pikasieun gitu para mitra. Mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang karya Gileksa dina bagian ka-60. Harita nyinining tuluy nyarita. Muhun ki abdi jajanan hariwang. Tulungan uta abdi teh ki bilih aya nu nipu deui. Nyinining milu nyarita beungeut pias ari hatena deg-degan jajantung ratug tutunggulan. Hehehe. Nah mikir kapala badinya nyai. Moal naon-naon siluman ti Curug Cikidang. Masa babareto ge geus janji ka urang. Yen moal kumawani deui ngaganggu, sing percaya kana kekuatan diri pribadi, sing panteng kayakinan kanu maha kawasa. Mun hate urang teteg jeung diri urang teu kabawa ku sakaba-kaba, moal wani ngaganggu siluman oge. Tah kitu ceuk pamadegan Aki mah nu matak teu kudu sieun-sieun tenang we. Cek Aki Antri badi rarat-reret ka mangkurip jeung ka nyinining. Bioon teu milu ngomongan ukur ngabandungan bari ungut-ungutan. Nya nuhun ari laras kitu maki. Mangga atuh bade percanten kana kekuatan diri pribadi. Ege lain teu percaya, lain teu ngartos, tapi ari waspada sareng ati-ati mah pantaya rugina. Ceuk mangkurip. Iho bener ujang. Waspada mah memang kudu. Tapi ulah rek sieun teuing sabab naon-naon ge. Nu make teuing masuk jadi goreng. Talamun geus kieu Aki moal panjang cumalita lantaran boga pagawean di imah. Bisi teu anggeus poe ieu. Jeung deui bisi jangkurip rek digarawe mah ulah kaganggu ku Aki. Ayeuna Aki rek mulang. Ceuk Aki Antri bari tuluy nangtung rek balik ka imahna. Ai nah enga-engalan teuing atuh ki. Dupi perkais ieu kumaha atuh moal matak naon-naon ka kulawarga abdi. Mangkurip bangun hariwang pameroman rada alum. Sok sieun aya matak cilaka. Moal ujang Aki mah ka diri suat rek nanyakeun we wungkul. Bisi di dieu peuting tadi aya naon-naon. Tapi ari teu aya mah teu kudu reuas sabab geus moal naon-naon. Keun bae mun aya naon-naon mah bebeja ka Aki. Cek Aki Antri ngalengkah kaluar rek balik. Nya mangga atuh ari kitu mah hatur nuhun dilongo ku sepuh. Da melang bising aya naon-naon, syukur ari calageur mah. Geus kitu we aya namanya Aki rek balik. Mangga ki wilujeng angkat. Leos Aki Antri balik. Diteuteup ku mangkurip nu hatena rada reuwas keneh. Bisi aya buntutna tina kajadian bieu tapi akhirna mah ngarasa teteg sabab mun aya naon-naon tinggal bebeja ka Aki Antri. Sanggeus Aki Antri balik mangkurip ngariung jeung anak pamajikanana. Kumaha urang teh Kang Kurip?
kuring mah jadi keung nya bisi aya kajadian nu kawas bareto. Geuning saur aki ge aya siluman anu datang ka lembur urang. Nah kumaha mun diganggu we ka si Nyai? Cek Bioon bangun hariwang. Bisi nyaan aya siluman nu rek niat jahat. Muhun Bapak kumaha atunya abi ge sieun ari kitu mah. Temal Nyi Nining sarua ngarasa keung. Sieun aya nu nipu deui ka manehna. Teu kudu keung jeung sieun, sing tenang we daya aki antri. Atuh saja batik kitu sing yakin kana kakuatan diri pribadi. Sing kuat narima dodoja jeung gogoda. Lamun urang panteng kayakinan kanu maha kawasa, siluman ge moal waniun. Tah kitu ceuk pamikir akang mah. Geus teu kudu mikiran hal ieu on. Pasrahkeun we kanu ka maha kawasa. Kitu deui ka si Nyai. Teu kudu ngarasa hariwang asal sing waspada we dina nyang hareupan kahirupan. Bisi aya gogoda rancana nu ngadodoho ka hidep. Pangalaman ti heula jadikeun pangajaran ngarah nambahan duang. Jeung dikade ulah nganggap sepi kana urusan jodoh. Ulah hare-hare wae kudu boga pamikir jeung pamilih. Cek Mang Kurip mepelingan ka anak jeung pamajikanana. Nya bener Nyai kade sing ati-ati ieu sababare toge nya. Nu jadi gara-gara teh tina urusan jodoh. Tak ayeuna geus aya deui kembangna kade sing waspada. Mun bisa mah geura pikiran narek milih saha. Da geus yakin ari nu hayangeun maloba ngan kari milih we jeung nimang-nimang. Ceuk Bioon setengah maksa ka anak. Sangkan buru-buru mikiran pisalakieu. Atuh mending ngarenyag Nyi Nining teh lantaran teu disangka bet kadinya losna. Caritaan indungna teh pok manehna nempas. Mama kadinya we ari nyarita teh nya. Keun bae atuh mah da kuring oge geus kaharti. Piraku rek haben wae katipu ngan ari urusan pisalakieun mah moal beunang dirurusuh. Hate can merean moal bisa dipaksa ku emah jeung ku bapa. Kumaha engke we brehna cenah bari rada baeun. Lain maksa ieu mangan kudu jadi perhatian lantaran hidup teh teu boleh jadi puseur perhatian balarea. Geuningan sok pada ngomongkeun bae, kade ku hadena diomongkeun keneh. Goreng mah geus komoeun. Taku lantaran kitu supaya tiis ceuli herang mata buru-buru geura mikir. Temal Bioon deui meuni embung eleh. Da keukeuh hayang geura nempo anakna lalaki laki rabi. Hayang geura puguh dumukna ngarah teteg kana hate. Geus atulah teu kudu nguruskeun we nu kitu. Yu ayeuna mah urang arinit ka kebon. Urang nganggeuskeun melak suuk. Ulah loba teuing ngobrol kanu teu puguh, bisi pugag kana kalakuan. Cek Mang Kurip misahkeun anu parebut catur. Kapaksa para mitra. Bioon harita teh jeung anakna jarempe teu neruskeun debatna. Terus duanana babahanan nyadiakeun bawaeun ka kebon. Kitu deui Mang Kurip manehna sasayagian bawaeun ka kebon. Baju disalin ku paranti digawe atuh teu kungsi dilage sarerea geus saged dengan kali ini. Keur kitu kurunyung aya nu datang horeng Bah Jilun. Manehna teu bisa sare sapeuting inget bae ka Nyi Nining. Hayang tepung jeung hayang terus babarengan. Baranggok ge geus surah seuri lantaran inget kana kajadian peuting, waas jeung matak lelenyapan. Tapi pikeun kula warga Mang Kurip mah biasa bae. Da puguh teu aya naon-naon komo Nyi Nining mah teu ngareret-reret acan kanu datang teh. Uluh geuning abah bade pikir saeu naon bah mun ditanginas. Jeuh Mang Kurip rek nyorok ngobrol we jadina mah. Tapi jiga-jiga nu rek miang nah bade kamarana ieu teh Mang. Cek Bah Jilun bangunan nu handeueul bisi pribumi rek arinit kabeh da geus saged. Puguh rek ka kebon lantaran melak suuk can anggeus. Jawab Mang Kurip bari nyoren bedog. Ret talina dipageuhan. Kumaha mun abah milu moal naon-naon? Rek bantuan we sugan kapake da teu aya gawe di imah ge teu aya batur ngomong de ongko. Bah Jilun kapaksa rek milu ka kebon. Lantaran tetep hayang babarengan jeung Nyi Nining. Nya mah ngabade ngiring mah bah, malah manuhun we nu aya bantuan ngaseuk. Da mumuna teh aing usiana mah aya duaan, jawab Mang Kurip teu boga curiga. Lain sakali aya kajadian kitu teu nyahoeun yen Bah Jilun mah milu teh aya pamanangan. Da puguh geus kajiret ku rasa nu teu bisa dipapalerkeun, hayang padekeut jeung nu geulis. Nuhun atuh Mang, nuhun pisan ari meunang mah. Mana atuh bawaeunana keun urang bawa ku abah urang panggul? Bah Jilun bunga heuna karena jan biasana tarage. Harita mah ngadak-ngadak daekan lantaran hayang kapake ku pimitohaeun. Jeung hayang kapake ku Nyi Nining nu arita olohok bangun kaget. Teu aya bah da bilih parantos di ais itu, bini parantos di ais kupun anak. Keun ku abah nyai urang canak, nanaon atuh nyai dah. Aduh, ya di Bandung ku abah duh. Urang nyanak nu kitu nyai mah keun we.
Keun ku abah sok. Abah hayang digawe ngadah bijil kesang. Ame ieu olahraga ongko, yap kajekeun. Bah Jilun para mitra. Teu asa-asa ka Nyi Nining teh. Da peuting geus teu kagok tapi mata kaget pikeun Bah Jilun. Sabab ayeuna mah Nyi Nining teu mere budi gawena jambedud baeud. Siga nu ijid ka Bah Jilun nu baberenjen. Kawad keuweud bangun anu keheul malah bibinih suuk ge nu diais teh teu dibikeun. Soyos ku abdi mah bade angkat mah Bah. Ngan sakitu jawabna teh. Kitu ge ketus jeung kedang-keding mata keheul. Tapi Bah Jilun henteu pundung tetep bear marah mai jeung sura-seuri. Disangka mah Nyi Nining teh eraeun ku kolot teu wani raket jeung manehna. Nyai mah. Nah, sok itu ya bu abah urang bawa. Keun bae Nyai mah ulah cacanakan. Sok pilih berat. Da abah mah kuat keneh mawa suuk. 1 kilo, 2 kilo wae mah. Yuk urang harinit. Bah Jilun menikeukeuh. Tapi ku Nining teu dibikeun kalah ngajengkat init ngaleos miheulaan kolotna. Ngingkig ngajugjug ka kebon suuk nu pernah natonggoheun lembur. Keun bae atuh Bah lah. Hayu we lah urang ka kebon, da teu berat bawaan mah moal matak naon-naon. Yuk urang harinit, ceuk Mang Kurip ngagebah nu olohok. Sabab harita Bah Jilun meningah ulang. Muhun abah mah ngabe bade angkat mah sawios teu cacanakan oge. Da teu abot ieu. Bion milu nyarita bari tuluy ngais boboko gede di eusi dahareun jeung bini sampeu. Ngayu atuh, temal Bah Jilun bangun haneueul. Tulus singkil rek init geus kitu mah leos miheulaan Mang Kurip. Nyusul Nyi Nining nu geus ti heula, da keukeuh hayang bareng hayang malikan obrolan anu peuting teh. Bakat ku sono keneh jeung geus kacida bogohna, boga rasa dikelayanan teu amon sorangan. Ari Mang Kurip jeung Bion harita teh ukur silih reret tapi duanana bangun ngarti kana maksud Bah Jilun. Geus kitu mah tuluy arinit ka kebon rek nuluykeun pagawean hanca kamari. Sajeroning laleumpang teh pipikiran kumalayang kanu anggang. Nyawang-nyawang rupa-rupa nu kajadian bakal tumiba. Tapi can barisan neguh. Harita teh naon anu bakal kajadian di kebon para mitra. Kulantaran hujan kajadian mah ngan saukur di sawang bari jeung teu nyaho kumaha beh. Bareng jeung kaayan harita, ading keur diuk dina bang barung bari ngalamun. Ti barang hudang oge terus ngajentul di dinya. Pipikiran kumalayang kanu anggang rusras kanu geus kajadian. Panon burahay beureum da kurang sare peuting tadi tas ngarona nepi ka bedug subuh. Ari ayeuna teu bisa sare tibra lantaran kaganggu bae ku pipikiran sorangan. Inget ka Nyi Nining najan tunuh geli jeung lieur ngajentul dina bang barung bari mikiran pilampaheun. Lamunnya teh kudu laksana ngahiji laki rabi jeung Nyi Nining. Sigana teh bagja aing. Tapi kumaha mun kolotna teu narima atawa kumaha mun emak teu ngidinan. Tapi nah make teu ngidinan naon nu jadi halanganana. Ayeuna mah aing kudu soson-soson usaha sangkan hasil ngahiji jeung Nyi Nining. Aing kudu wani datang ka imahna pikeun ngaresmikeun hubungan. Ngarah kanyahoan ku kolot-kolotna jeung deui ngarah tetegan hate. Ameh teu kaganggu ku batur, utama nama ulah kapiheulaan ku Bah Jilun. Nu baberenjen, keun rek mani heula. Ener ka imahna. Ceuk hate ading bari tuluy us asup ka imah kop kana anduk leos ka cai rek mandi. Heuleut sawatara waktu ading geus dangdan rapih naker. Awak geus bersih tas mandi sanggeus sagala rupa tarapti. Jut turun kaburuan tuluy init muru ka imah Mang Kurip. Barang jol kacidang jeung hokna lantaran panto jeung jandela narutup kabeh. Sarta ti iseun teu aya jalma ading haneueul teu bisa tepung jeung mukiki neuanana. Waduh, nah kamarana Mang Kurip teh nya meuni teu beja-beja. Buah-buah ka kota atawa nyabah kanu jauh ieu, tapi urang tanyakeun ka Aki Antri, sok bebeja ka dinya mah. Ading tuluy ngaleos ngajugjug ka imah Aki Antri, hate rada honcewang bisi teu tepung jeung Mang Kurip. Tekung silila geus tepi kanu dijugjug ka sampak Aki Antri keur ngarautan hoe keur nalian wengku tampil. Basa ading datang si Aki ngareret ka ading bari seuri pok nyarita. Reka mana jang ading wayah kieu geus gini? Reka kota? Moal ki bade ka dieu we ki. Jawab ading bari gek diuk. Naon masa rareuwas teuing? Aki Antri eureun digawena. Bade naroskeun Mang Kurip na kamarana anjeunna nya. Dari bumina meni jempling jandela jeung pantona narutu. Ading neuteup ka Aki Antri,
hati rada deg-degan bisi Aki Antri teu mere katerangan nu bener. Rek nanya ke Jang Kurip. Sugan jelek naon. Nah kumaha kitu Ujang. Bejana mah rek ngaseuk suuk cenah. Da kamari teh teu anggeus. Narek naon atuh meuni jiga nu dines Ujang. Aki Antri bangun penasaran soca mencerong ka ading. Oh ka kebon suuk. Sadayana kitu ki? Ya sarerea meureun janji nining ge geus saged tadi teh. Jawab Aki Antri satarabasna. Da tadi isuk nganyang ka Mang Kurip. Nuhun atuh ki punten moal laminya bade disusul ka kebon. Margi aya perlu penting ieu teh permios ki. Ading bari jung nangtung kalawan kawas nu rusuh. Hayang buru-buru tepung jeung nyinining. Ngaji gue ari moal heula mah di Aki. Sawios ki moal ah. Kewe salse bade ka didi ngobrol. Leos ading init teu lila didinyana da geus teu sabar hayang geura tepung jeung Mang Kurip katut nyinining. Bisi kahalangan manten ku batur. Ari Aki Antri teu loba pikiran prak digawe deui nuluykeun hancan tadi. Kocapkeun ading harita teh mending ngagedig leumpang ngajugjug ka kebon suuk bogana Mang Kurip. Di jalan teu luak liuk jongjon leumpang kawas nu sieun tingaleun. Hayang buru-buru tepi kanu dijugjug. Akhirna anding anjog ka kebon suuk Mang Kurip kasampak teh geus mimiti digawe. Bah Jilun jeung Mang Kurip ngaseuk bioon muuhan. Nyinining rada melid digawena lantaran kagok mung deukeut jeung Bah Jilun. Barang nempok keayaan kitu ading meuni kekerot bakat ku ambek jeung ngarasa heran ku kalakuan Bah Jilun. Reg ading eureun panon mencerong kanu digarawe. Napas ngahegak kesan ngoprot jajantung ratug hontu kekerot. Ih, kurang asem ye. Keur naon ari Bah Jilun nya? Tetelanang tangka aing. Ngajak wa ngadu kawani ieu mah muci carana mah. Awas si Abah. Aing moal sieun rek mantuan digawe sakalian paduli teuing menang dan rapi ge. Pokona mah nyinining teh teu meunang kaceot ku aki-aki ruangeun teh. Cek hate ading bari ngepeulkeun peureupna tuluy nanyak lalaunan mapai jalan satapak ngadeuketan kanu keur digawe. Sora manuk recet di sarada angin gunung ngahiliwir. Nebah kanadang daunan nu sorana pating korosak. Harita kaayaan kacida bengrasna langit lenglang taya aling-aling panon poe moncorong meni ngempur mata kuaas. Nu digawe segutna keur lantaran sarerea pada bunga. Mang Kurip bungah pedah aya nu mantuan ari Bah Jilun bungah pedah aya nu babarengan jeung Ninining. Padahal Ninining nama kacida keheuleunnana lantaran lain sakali dipaling teuteup ku Bah Jilun. Tempo-tempo sok melong lila naker. Jiga-jiga nu kakara tepung hal ieu matak jengkel pikeun Ninining. Punten, ading uluk salam bedas naker. Ngan teu sirikna ngagorowok we bakat ku hayang tarik. Ngarah kadengieun ku nu keur digarawe puguh sarerea ngarenjag. Bioon cengkat nyinining colohok ari Bah Jilun molotot ka ading kawas nu kurang panuju. Ngan Mang Kurip tetep tenang teh. Mangga Ujang, mulih tingana ieu teh meuni geuning kieu. Ceuk Mang Kurip bari seuri. Aseuk ditunda heula tuluy nyampeurkeun kanu ieu. Malah bioon nuturkeun lantaran ngarasa panasaran bisi aya naon-naon di lembur lantaran ading teh datangna kadinya ginding teu jiga rek digawe. Mang Kurip harita tuluy nyarita deui. Aya naon Jang ngahajak ka dieu atawa ngan kabeneran wungkul? Rada reuwas mang teh bisi di lembur aya kajadian nu teu dipiharep. Mang Kurip nanya deui gek diuk dina batu handapeun tangkal juar. Malah ading jeung bioon geus dariuk teu lila joal nyinining nyampeurkeun. Atuh ading atoheun lantaran asa dipapagkeun ku kabogoh tapi teu geruh. Teu naon-naon Mang kuring mah ka desa teh ngahaja we hayang mantuan digawe ka Mamang. Meunang beja ti Aki Antri yen Mamang cenah nuju melak suuk di dieu. Naleres Mamang. Cek ading panon mah melong ka Bah Jilun. Harita ngajanteng keneh di tengah petakan bari nyekelan aseuk. Panon Bah Jilun buncelik semu amok. Oh, kitunya keur melak suuk Mang teh Ujang. Da kamari teh teu anggeus, tapi Jang Mang teh kaget narek mantuan digawe meuni geuning kitu. Jigare ka pasar Ujang mah na teu nyalahan. Mang Kurip nanya, "Henteu Mang, puguh teu boga keur ti beurang kuring teh. Dan nu kampret meunang anyuk teh geus rawing, sok panas di wake rawing mah. Mata kapaksa we makin nu kieu da puguh teu aya deui abdi mah." Jawab ading teu eleh carita. Bisa pisan neangan alasan. Tapi Jang ading bibi ge ngarasa heran nabat jiga nu rusuh. Eta kesang mending ngucur amakan ngahegak. Kunaon atuh nu sanyana? Cek bioon milu nanya.
Manehna ngarasa heran kula lampahan ading. Nganyinining teu milu nyanya, manehna olohok bae teu pipilueun. Eta tadi udag-udag anjing Pak RT nu hideung teh abi. Galak teh anjing teh ari dosa teh saeutik pada anjing keur moyan sukuna katincak. Terus ngudag ngagogogan atuh balecet teh kuring teh lumpat ka dieu. Alah, untung we ading beki loba rahulna keur nutupan ka era da kaayaan manehna diperhatikeun pisan ku Bioon. Jeung sieun katohyan ku nyinining deui. Oh, hadena mah teu ngegel ujang. Terus kumaha cenah ayeuna? Bioon najan deui panon melong ka ading leungeun nyekel rantang nu dieusian bini suuk. Nya bade mantuan gawe we mah bilah kitu lamun ditampi kitu ge. Nya syukur we rek mantuan digawe mah laur teu aya nu muruh anu ieu. Nu ngeusian suuk dan nu ngaseuk mah geus aya si Abah liang aseuk geus loba naker tuh. Can keusian da si Nyai lahad lehed wae digawena, cek Mangkurip terang-terangan. Ugu atuh pikeun ading mah lantaran dititah harita ngeusian suuk babarengan jeung nyinining mangkaning eta pisan nu dipikah hayang. Nya nuhun atuh Mang. Lah, ieu urang ngawitan ngarah teh beres ah. Sok dibantuan ku Akang Nyai. Cek ading ka nyinining nu haritangan ukur mesem henteu ari nemalan mah kawas nu era jeung kagok. Oh, hayu sok ulah bati ngarobrol bising beurang manten. Ke ngobrol mah mun geus anggeus bari ngopi. Jung sarerea nangtung deui bring ka tengah petakan. Rek neruskeun pagawean ku Bah Jilun di pelong bari kakerot nahan amarah. Amek nempo nyinining leumpang pageneng-geneng jeung ading malah mah ngupat jeroning hatena. Panon bolotot jiga nu hayang ngarekep. Mamcia doy sia rek naon sia sading los-los ka dieu. Nanya hoti saya aing milu digawe. Jeung diaduh nya an mah panas ka aing si sading. Make jeung ginding sagala rek ngaseuk asuk oge. Nya ngahina mun kaya kieu mah. Waduh. Kumaha yeuh ya keun aing aya saengan yeuh. Saingan berat yeuh. Kitu ceuk hate Bah Jilun bari gap kana aseuk. Tuluy dicekal bari ti peperket kawas nu hayang neungeul ka ading. Nu geus tereh nepi ka manehna. Tekung silila ading jeung Mangkurip katut Bioon terpi kana hanca pagawean. Nyinining maneurikeun maneh bari api-api nyepakan taneuh. Ngarupus liang aseuk nu geus dieusian bini suuk. Sok teruskeun Bah lah. Resep ayeuna mah loba batur Abah teruskeun ngaseuk jeung kuring ari nu muuhan bibina jeung jang ading katut nyinining. Cukup sakieu mah wanci pecat sawat geus beres geura. Ceuk Mangkurip tenang naker paroman bear marah mai lantaran loba nu mantuan. Ari Bah Jilun ngaheab hatena lantaran bebene sina bareng jeung musuh. Ari manehna kudu ngaseuk babarengan jeung Mangkurip tapi teu wani baha. Ka Mangkurip mah sabab era ngedalkeunana kapaksa nurut bari jeung jamedun. Ngahayu Mang, da tadi ge teu niat eureun Abah mah ngan eta we si sading nu ngaganggu teh. Rek naon maneh si sading los-los ka dieu? Ceuk Bah Jilun bari mureleng ka ading. Nu tetep tenang malah mah ayeuna beuki berag alangah elengeh bangun bunga pok ngajawab. Hehe. Bade mantuan muuhan suuk Bah. Hawatos ka nyinining bisi cangkeuleun ku sorangan. Sok Bah sing getol ngaseukna. Keun kuring nu ngeusianana. Cek ading bari rarat-reret kana liang aseuk. Tuluy ngamimitian digawe ngasup-ngasupkeun suuk kana liang aseuk. Tuluy di sauran mimitina digawe para mitra sadaya ngarah katutupan. Ari Bah Jilun geuneuk beungeutna pok nempas. Jadi tita ge kami ge arek deuleu. Moal pati-pati ka dieu sia sading lamun teu digawe. Awas ya. Sing bener sia malakanana. Ulah anu diliwat. Awas ya ulah gagabah. Mata ulah ka mana wae deuleu. Bising kacocok ku suseukeut aseuk. Cek Bah Jilun bari kekerot. Menurutkeun kana hawa nafsu mah hayang notog ku aseuk kana tarang ading atawa kana panon. Eta sinir kahartieun ku ading manehna rikat nempas bari seuri. Hehe. Nuhun Bah kana pepelingna atuh lah. Moal walangah kuring mah boga panon teh moal ka mana bae sabab aya gigireun. Sabalikna Abah kade ulah ka mana wae bisi aseuk kana indung suku atawa bisi Abah ti gubrus kana liang aseuk. Terus ka iri ku dampal suku kuring, pan pejet meureun ngahiji jeung jadi daki. Ading bari gegeblig jiga nu hayang ngaleyak ka Bah Jilun. Puguh meuni geuneuk beungeut Bah Jilun sabab maksud hatena kateguh ku ading sarta jawaban matak peurih kana hate. Meungeus sia sading montong disada deuleu. Digawe nu bener. Montong nyanyi we sia. Da tita tadi ge digawe kuring mana make kudu diparentah. Temal ading. Beulah katuhueun Nyi Oon anu gawena mesem wae. Bari ngareret terus muuhan deui. Teu ieu pipilueun kana
anu silih tempas bioon ma para mitra. Da geus biasa ading jeung Bah Jilun sok kitu. Malah mangkurip ge teu loba omong jongjon ngaseup teu malirek kanu pacental-cental. Sabab geus teu bireuk deui, teu aneh deui. Ading jeung Bah Jilun masok parasea. Tapi tara nepi ka gelut mah jeung deui tara ka papanjangan sok babari akur siga nama geus kitu adatna siga nu nyetel pisan. Panon poe beuki luhur panas meuni moreret ngan untung kaupahan ku hiliwirna angin gunung. Atuh teu matak bayeng yang teuing keur nu digarawe jaba dihibur ku manuk-manuk teu oleh recet di sarada. Akhirna kira-kira wanci pecat sawen. Pagawean rengse kalayan hade asa tereh da dibantuan ku duaan nu jarag jagungkul. Tuluy sarerea areureun diuk ke dina iuh bari ngaropi saaya-aya. Ading nu hatena teu oleh panas harita diuk ngahaja deukeut Bah Jilun. Ari nyinining gigireun indungna anggang jeung duaan. Jeung nu duaan ari mangkurip mamisah sorangan diuk dina batu deukeut akar juar. "Sading, rek ka mana tas di dieu euy? Rek terusan moal sia?" Ceuk Bah Jilun ngamimitian ngomong. Panon melong ka ading bangun anu gemesna keur lantaran asa diganggu kahayangna. "Moal ka mana-mana rek balik we ka ieu mah lantaran pagawean geus beres. Geus teu aya di kawajiban paling ge sare atawa mantuan digawe di ka mangkurip." Jawab ading leuleuy hatena waspada. "Abah ge rek balik ka imah rek mantuan ka mangkurip? Bisi rek narokan sulu atawa bisi butuh kujukut? Atawa naon we da loba bubutuh teh? Kade? Sading, ulah ka mana wae sia mata teh leulah." Bah Jilun meninggeukeun ngomat-ngomatan ka ading. Sangkan ngajaga panon maksudna mah ulah ngararat reret ka nyinining. "Naon ari abah? Da panon kuring mah teu ka mana-mana. Sok aya we di tempatna. Mun panon abahnya sok udar-idar ka mana mandi. Akhirna mah sok kakarata ka mana wae. Sok teu boga ka era abah mah." Cek ading geus mimiti sengit ngalawan Bah Jilun. Mangkurip jadi teu puguh rasa. Sabab mineng teuing ngabandungan nu debat jiga kitu salilana silih kakalakeun, silih poyok jeung silih gorengkeun pok mangkurip nyapi. Gos piraku kolot-kolot rek parebut catur tanpa bukur. Ulah katutuluyan nguruskeun kitu patut mah mending ge ngaleueut ka dinya. Tah bubur kunyit aya keneh, seupan caunang kaloba keneh, rokok bodas sayagi, isi palai kupat aya, da ngahaja mekel ngarah loba dahareun. Cek mangkurip bari ngasorkeun kadaharan. Jep nu duaan jempe, tapi tetep silih reret bari sing pating darilak ngadu panon siga nu silih kakalakeun. Barang keur jongjon kitu teu kanyahoan logodor aya orai sagede leungeun. Nyampeurkeun ka Bah Jilun letahna lel-lelan panon mani pating mani bolotot. Sisit herang semuhurung guguri lapan katojo panon poe. Eta orai katempoeun ku bioon mending ngorejat bari nunjuk kana orai. "Abah, eta orai mani gede." Cenah tuluy munur unur-unuran. Pugu Bah Jilun ngagurubu greuwas korejat nangtung tuluy luncat. Tapi suku ngait kana tak-tak ading koleang kedebut ragrag kana petakan nu handap. Ading colohok bari ngusap tak-tak. "Waduh, alah yeung, kunaon sia sading? Ngarengkas ka aing sia. Nanti nyawa abah sieun ku orai belul sia." Coba Jilun ku kulutus. Korejat hudang deui tuluy unur-unuran ngajauhan orai da kalah ka ngadeuketan. "Abah nu salah tak kuring teu puguh ngadon ditajong," ceuk ading bari nangtung. Manehna reuwas nempo orai ngadeuketan culeungeu ka Bah Jilun jiga rek maco. "Kade mak bising ka dieu," ceuk nyinining bari muntang kana leungeun indungna. Duanana unur-unuran sieun ku orai pok bioon nyarita. "Kang Kurip, paehan atuh orai teh itu lelelan siga rek macok. Buru-buru paehan." Kituna bari nunyuk samping nyingsat. Munur bising orai galak. Keun urang kadek." Jawab Mangkurip bari mesat bedog tapi memeh gerak Bah Jilun geus miheulaan ngalugas bedog bari nubruk orai. Siuk cerep bedog teh kana taneuh. Lantaran orai rikat ngagiwar tuluy culuengeu bari ngelel. Mata bolotot ka Bah Jilun, puguh Bah Jilun ngarasa wirang. Lantaran teu hasil ngedek-ngadek orai. Era ku Mangkurip panas ku ading jeung era ku nyinining. "Ramja da sia, ngajak ni sang orai ha? Rasakeun deuleu." Bah Jilun nafsu seak ngadek orai cerep nancep kana taneuh. Orai ngaburing ka tuluy culeungeu bari ngelelan. "Hehehe, mana kabisa nu diagulkeun teh Bah? Piraku ku orai eleh, era atuh," ceuk ading mah panas. Manehna teu pipilueun, heab hate Bah Jilun asa direrab. Tuluy malik ka ading bari ngadilak. Tuluy ngaheumatkeun di bedog rek nyacag awak orai.
Tapi aneh orai teh pinter pisan ngejatna jeung deui teu dae kabur. Kalah jika nu ngadeukeutan ka Bah Jilun. Huluna beuki centang matana boloto. Walah, nah bandel-bandel teuing ora aja euy. Awas ya diwajak sia ku aing mah. Bohongan sia geus ngawiwirang ka aing sia. Ceuk Bah Jilun bari kekerot. Tuluy mureleng ka orai neangan bongohna. Orai kawas nu taki-taki pikeun narima serangan antukna Bah Jilun eleh wawesen. Bulu punduk ngadak-ngadak muriding. Antukna Bah Jilun abudan muriding sakujur awak paranas tiris. Rai sieun jajantung ratu malah nusa terus nama mundur bari mureleng kana orai. Hehehe. Nah make mundur bah sieun kudu kitu. Ceuk ading beuki ngahina. Bungah nempo Bah Jilun anu mundur sedengkeun Mangkurip jeung Bioon. Sarua ngarasa keung lantaran nempo orai nu bangun galak. Linghas jeung rancingeus kawas-kawas lain orai samanea. Mundur bah mundur kade-kade sing hati-hati bisi orai siluman. Mangkurip ngelingan. Barang disebut orai siluman dumadakan orai teh ngaleketei nu tadinya centang bangun galak jadi ngulapes. Tuluy ngaleos kanu bala teu ngareret deui ka Bah Jilun puguh sarerea olohok kaget nempo kajadian kitu. Sakedapan mah didinya jempe taya nu nyarita. Bah Jilun ngusap beungeut ayeuna katara getihan deui henteu pias jiga tadi. Meni asa bebas tina bang baluha teh kasieun ngurangan tapi jajantung tetep ratu bet reuwas kareureuhnakeun. Waduh. Nah uraina naon nya Mang? Disebut siluman teh kaburnya. Mana kitu ge bener meureun bah, pasti orai siluman. Sababeda dina gerak-gerakanana linghas jeung bandel. Mata molotot seukeut. Mata keung jeung mata paur. Keun bae lah. Da geus jauh ayeuna mah. Ceuk Mangkurip bari gek diuk deui. Bedog geus diasupkeun kana sarangkana. Geus kitu mah sarerea guk gek dariuk nyenining meni reuwas. Sok sieun aya di orai jiga tadi. Sading. Abah leuwas euy. Rumah saya leh jajaten teu kuat ngalawanan orai siluman mah. Untung maneh ngaleos ini sia mun teu mah euy jiana. Capek teu buku abah teh. Tapi ling euy lain aya abah teh ukur sieun. Ceuk Bah Jilun bari ngareret ka ading nu sarua ngarasa kaget. Bae bah da ayeuna mah oraina ge geus eueuh. Ari eleh jeung sieun mah dilanceuk atuh lamun sieun hartina eleh. Lamun eleh geus pasti bakal sieun. Nu matak teu kudu dicatur lah da kitu-kitu keneh. Taina kuring rek nanya ka abah. Na boga dosa naon abah tuh? Sabab moal pati-pati didatangan ku orai siluman namun abah teu boga dosa. Sok geura bakca balaka ka kuring da moal matak rugi. Cek ading Daryanaker. Panon mencerong ka Bah Jilun. Anu olohok kaget sabab manehna disangka boga dosa ka ading. Mangkaning manehna teu rumasa meus-meus acan. Naon ari maneh ding? Ka mana wae sia mah ngomong teh euy? Na boga dosa naon si abah? Ka maneh? Da teu rumasa nyeun dosa, boh ka manusia, boh ka nu sejen. Komo ka urang nu bieu mah? Teu rumasa boga dosa, tepung ge kakara. Ulang hina sia ding, ulah neangan gara-gara pipaseun sia mah. Neangan pucuk di girang wae. Ceuk Bah Jilun keheuleun. Lantaran ading bangun ngahina. Da moal aya kajadian kitu mun teu boga dosa mah. Heueuh, tapi naon dosana sading sia? Dosa ka saha dosa teh? Bah Jilun beuki amekeun. Lantaran keukeuh disebut boga dosa. Ka saha we dosa mah nu nyahongan abah wungkul. Temal ading bari neuteup. Manehna jiga nu ngarasa yakin yen Bah Jilun boga dosa. Lain abah mah. Lain abah nu boga dosa mah tapi maneh si ading. Dosa ka saha ari kuring datara nyieun nepi ka nyerieun deungeun. Nya abah ge sarua ira anjeun matak nyeri ka batur. Jep duanana para mitra jarempe Mangkurip jeung anak pamajikanana ngan ukur nangap taya nu ngahalangan kanu keur debat taya nu wani nyapi akhirna duduaan eureun sorangan. Tapi kakarge sakedeung geus cebul orai teh para mitra nu sagede leungeun rupana sarua jeung nu tadi malah mah kalakuanana sarua pisan ngan ayeuna ngalogodor ka ading kawas nu rek macok huluna meni centang-centang we matana bolotot. Waktos na para wargi sadaya.